Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajengkeun hanca darasan kitab Durratun Nasihin halaman 148 kantun qauluhu warwiya an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Bismillahirrahmanirrahim. Warwiya sareng diriwayatkeun an ibni Abbasin nampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiya muga mikaridho atawa tinggal bendu saha Allahu Gusti Allah anhuma ti itu Ibnu sareng Abbas. Annahu saestuna itu Ibnu Abbas qala eta ngadawuh itu Ibnu Abbas kana lafad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah kangjeng Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Shalla muga nambihan rahmat saha Allahu taala Allah taala alaihi ka itu Rasul wasallama sareng mugi nambihan kasalamatan itu Allah ka itu Rasul. Ngadawuh kana lafad salah satu nafarin tusafihuhumul malaikatu yauma yukhrajuna min kuburihim. Salah satu nafarin ari tilu golongan jalma tusofihu eta bakal sasalaman hum ka itu salasah saha al malaikatu malaikat. Tusofihu teh musopahahnya. Musopahah teh bisa oge disebut sasalaman ngan aya bedana nya. Lamun rek ngabahas tina segi musopahah jeung sasalamanana. Yauma yukhrajuna dina poean dikaluarkeun anu kabeh min kuburihim tina pirang-pirang pakuburanana itu salasa. Mana nu tilu teh asyuhadau tegesna kahiji jalma anu maot syahid wal qaimuna sareng kadua jalma anu ngalakonan. Qaim teh nangtung maksud nama salatnya syahra ramadhana dina bulan Ramadan. Naon we ibadahnya rek salatna rek puasana. Wasoimuna sareng katilu pirang-pirang anu puasa yauma arafata dina poean Arafah. Titik. An Aisyata radhiyallahu anha. An Aisyata hadis katampi ti Siti Aisyah radhiyallahu anha radhiya muga mikaridho saha Allahu Gusti Allah anha ti itu Siti Aisyah. Mana hadisna annaha saestuna itu Aisyah qolat eta ngadawuh itu Aisyah maksudna mah Siti Aisyah nya ngan ngamarjianana kana Aisyah. Ngadawuh kana lafad qala Rasulullah sallallahu taala. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu sallam muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah taala barina maha luhur Allah alaihi ka itu Rasul wasallama sareng muga nambihan kasalamatan itu Allah ka itu Rasul. Kumaha ngadawuhna saur Kangjeng Nabi ngadawuh kana lafad ya Aisyatu inna fil jannati kusuron min durrin wa yaqutin. Ya Aisyatu he Siti Aisyah inna fil jannati saestuna eta tetep di surga kusuron ari aya pirang-pirang gedung min durin tina inten wa yaqutin sareng tina yakut wa zabarjadin aya oge nu sok nyebut zabarjudnya zabarjudin sareng tina zabarjud atawa zabarjad mangga wae nya
wa dhahabin sareng tina emas, wa fiddatin sareng tina perak. Saur Siti Aisyah, qultu ya Rasulullah, qultu ngucap kuring ya Rasulullahi kana lafad ya Rasulullahi, ya Rasulullahi he Rasulullah, liman eta pikeun saha hadza ari ieu surga, ari ieu jannah, ari ieu kusuron, eta nu panjang. Kumaha waleran Kangjeng Nabi qala ngadawuh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana lafad liman soma yauma arafata ya Aisyah, liman eta teh pikeun jalma soma anu puasa itu man yauma arafata dina poean Arafah. Ya Aisyah tu he Aisyah, inna ahabbal ayyami saestuna pangdipika cinta na pirang-pirang poe ilallahi mungguh Allah, yaumul jum'ati eta teh poe Jum'ah, wa yaumu arfata sareng poe Arfah, lima kituna teh karena perkara pihima anu tetep dina itu Jum'ah jeung Arfah minar rahmati nyatana tina pirang-pirang rahmat, ulah make pirang-pirang atunya nyatana tina rahmat Allah gitu, ta aya alif laman. Wa inna abghadal ayyami ila iblisa, wa inna abghadal ayyami sareng saestuna pangdipika keheul na pirang-pirang poe, pangdipika benci na pirang-pirang poe ila iblisa ka iblis, mungguh iblis, yaumul jum'ati eta teh poe Jum'ah, wa yaumu arfata sareng poe Arfah. Jadi iblis mah geuleuheun poe Jum'ah jeung poe Arfah. Titik. Panjang keneh deung. Dik deui. Ya Aisyah tu he Aisyah, man asbaha shaiman yaumu arfata, man saha jalma asbaha anu subuh-subuh, maksud nama isuk-isuk itu man teh shaiman barina anu puasa, yauma arfata dina poean Arafah, pataha tah mukakeun saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu man teh salasina kana 30 naonana baban pantona minal khairi tina kahadean, wa aglaqa sareng nutupkeun itu Allah anhu ti itu man salasina kana 30 naonana baban pantona minasyarri tina kagorengan. Atuh fa idza abtara maka di mana-mana buka itu si eman geus magrib, wa syariba sareng nginum itu si eman almaa kana cai, yastagbiru tah pangmacakeun istighfar, lahu pikeun itu eman teh naon kullu irkin saban-saban urat, pijasadihi anu aya dina awakna itu eman, mangkaning uratna lobanya, lain ngan saukur pangmacakeun istighfar tapi wayaqulu sareng ngucap itu irkin pijasadihi kana lafad Allahumma irhamhu ila tulu'il fajri, Allahumma ya Allah irham muga ngarohmat Gusti hu ka itu eman ila tulu'il fajri nepi ka bijil pajar. Alus pisan doana nya ngan hanya kalna we marales berat puasa teh boro-boro dina poe Arafah anu statusna henteu wajib, bulan Ramadan wae anu statusna wajib kan berat, masih keneh loba jalma nu teu paruasa, lain teu kabita ku ganjaran ngan iman anu lemah
sareng teu kuat naklukeun hawa nafsu. Titik. Wa fi khabarin akhara cekap wallahu a'lam bissawab.